Marana ya umat. Boh, kayak kopi. Kerenan, Mang. Pokoknya yang kali aku dia kerenaon. Ah, mantap. Mantap dia letik-letik kan pakai kopi kolot ya. Mantap, Mang, kopi nak. Mantap dia kopi yang beak. Mun, Mang, kopi nak. Boros, saya tak kena kopi. Udah tinggal dedok. Banyak saya tak. Yang hidungnya goreng, malah patah naik. Tukang warung ya. Belum naik. Abah eueuh ka kebon. Anak gaul di tengah nyak-buan. Boh, saha itu nyapuan di imah Mang Jarkom dah. Jar da cager eta. Anak saha tanya. Buh, mana datang kena. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Ari Abah ke mana? Eueuh ka kebon minggur. Pantesan bae heulan, Bang. Ning nyanak heulan. Oh, mau Neng. Diantos di pawen Neng ya. Lain. Incu tak anak katanya. Di kamar ya, kurang sayang. Ada kunaon nyokot sendokna. Oh dia mah kaguk izin bae ka dia mah menang teh na aing sendok. Kim, aing kamari dia mah ka imah Abah Jarkom. Anggi incuna. Gelis dia mah. Peh. Hal bener mah kamari aing manggih. Kim, coba kayak mana deh yuk. Orang pura-pura main ubar bae. Orang mau orang panggil jeung incuna. Hari itu yuk. Ho cocok mah deng ge. Sekalian orang jajal. Ari dia anu dijajal Kim. Teu eta jimat tu kamari teh pan dia meureun boga jimat. Bener ho Kim. Cocok aing nya. Ayo berangkat. Ya. Mangga Bang Delet. Ngomong Neng kata Neng. Oh, mantap Neng, cai leutna amis, bener. Ya mau tuh Bang, itu kan cai lahang, jadi wajar kalau rasanya manis. Waduh, kaisi nanai. Tadi nama orang ngagombal teh yang setik.
Ah, bisa bae ngagombal nama. Ngomong-ngomong, abah ya kebal amat nih kebon ya. Nyerong gitu. Neang lahang sabari maraban maung. Mau. Ngobrol nengnya. Kayak gitu menek balik. Bejakeun bae kayak mun aya Mang Jarkom. Tadi ka dieu kitu tamu di barat kitu nya. Oh, muhun Bang. Dan kamong-mong diurusan. Udah sieun emang nganjang naik ke anakna. Kim, kira-kira tak incu dukun kamu pada tuh yang pan mualnya. Atuh nyaho mah. Coba jajal bae hayu. Tapi yang merada percaya Kim bisa kana pelet teh. Ragu, Ragu kumaha dia mah. ragu beh. Coba itu adalah suatu pengalaman. Guys, Tapi Kim tadinya namanya tadi benar. Kim, ayah tamu mual di mananya? saya beh coba orang tengok baik. Kim, tapi merada ngagalibrig. Oh, ayo beh, jangan po baca mantra. Ayo bro. Assalamualaikum. Bah. Bajarkum. Ayo euy. Bajarkum. Tapi dong nanti isin ya. Mad ayo mad. Dia mungkin ya. Tapi coba deh nguluk salamnya juga nih ayah. Assalamualaikum. Bah. Tapi mungkin ya. Rada torek sih dukuna. Waalaikumsalam. Ini ke kami ya. Injuna ayah. Arek naon abahna kita aya. Hari abah nak kemana gitu neng? Teu aya abahna ge ka kebon tacan uih. Kim, abah na can balik di kebon. Yes. Atuh cocok sama wabahna. Naon Kim anu cocok? Jampena. Atau engke Kim selalu bae. Alon-alon asal kelakon orang. Nyantai. Ngomong ke naon sih? Biasa bae neng ngomongin masa depan. Jomblo kene ya ayo. Oh, jomblo. Mohon neng jomblo. Tapi ngomong-ngomong ya rada halodoki ya neng ya teh caci acan lah. Beuh. Pokoknya kurang mungkin neng nyendak cai heula. Kim. Dar Kim. Kira-kira geus bawa ka Bogor can tanya. Coba tanya baik. Jangan bogoh. Tapi ho Kimnya. Kim mah koin dijali tanya lah bawa ka Bogor apa henteu. Geus kira dileut Mun katampinya. Kim. Doang nama yuk. Amis China soalnya nu antarkeun lagi gelis. Bener Kim, amis China ge. Amis nama China urut ngungkurahan lodong. Boh, nu bener neng urut ngungkurang lodong China. Pantesan amis. Pandai mah Kim kalah nyisirikeun aing. Aneng nak nyanggurannya geura bae ngobrolin teko. Boh, kurosa. Kok bejakeunnya kasih itu aing bogoh gitu. Mang Action. Mamang can ngopi kerti sukses nutup we hulu. Ulah kerti isuk mah. Action. Mamang can ngopi kerti suk. Ulah kerti isuk. Action. Mantap mang kopina. Lain action. Mantap mang kopina. Amis meren gelas nage urut cai lah. Kira amis meren gelas nage. Action. Pandai mah Kim kalah nyisirikeun aing. Action. Gerabenya neng rek. Action. Tahu kumaha dia mah. Coba itu
Oh, merah. Sakat hatiku merasa senang. Pandangan yang pertama. Apa lo? Ah, sak mek doang.